terpercaya. Hakikat data nana gerhana ge mung disebut ustad kiai teh aya rasa keung sieun alus omongan goreng kalakuan. Well emu mata kuring mah tara hayang komentar ajaran batur arek ngomong jeung sirem kumaha manehanana rek nelepon aloh kumaha manehna. Nah teu perlu urang milu komentar ajaran ibu boga ajaran kuring boga urang lakukeun dina gawe teu kudu komentar ajaran batur. Apa sih ayeuna perang nasab lain ranah urang marumasakeun jadi jalma bodoh keun eta mah bagian jelema golongan nu palalinter tong sok habius tong sok kabawa diadu domba antep we keun dangke ge baya kal aya ending